Bos, mak, itu mobil mana, Bos? Mobil mah ceklan ya. Di luhur. Kan bayar. Ceklan remote di situ guys. Lain urang asa kabita ya. Nyari balong aja kan. Itu Bos di Sumedang jauh-jauh ka dieu naon teh? Kete orang terus nyari ieu sudah nek ngajual ya. Ningali balong, ningali taneuh gitu kan. Aduh, saya namanya subur kieu. Aduh, Bos kasero ya. Heeh, mereka jual teh. Iya mah. Ada pantas gitu. Tuh tingali. Aduh, ngarenaheun balong. Tingali tuh. Balong cayeuna aduh subur kieu tuh. Heeh. Ayeuna tuh kaditu. Pokona mah Wah, bener Bos iya mun ngadamel villa di dieu tah. heeh. Itu mun disaakan heula Bos nya. Heeh, halus pokona mah. Tuh itu kan hayang dibeli mah nu ngajual mah tuh. Bos lah. Bukan lah. Heeh, siap dibeli kurang lah ayeuna mah. Cakep mah. Iya artinya Nah, mun aya rezeki we atuh kurang invest ayeuna mah. ya Ulah mikirkeun teu paruguh. aing teu bagel duit teh. Kamana ieu nengan pegawaian? Kerahaon itu jalama jika nurek meuli nggak tahu naon lah macara we aya nang katingali dina tampilan acara da hede dah sampeurkeun we kitu lumayan lah nipu-nipu lah kerja mah kerjaan dina mana di paling mana ya Kota. oh di kota saya Abi pengawal kira aku pengawal we kitu ih udah mikir masih. oh benar Kayak saya. oh biasa warga dia bi mah Oh, nya bade aya naon kitu hayu teu nyatunya poe iya ya teh ngalian tanah jeung balong gitu. Ini katingan subur itu endah jeung asli. Aduh, raoseun. nya Lamun cek ieu mah lamun nyeun pila mah tak ngareuna. oh pasti atuh di dieu mah pemandangan paling ditu ge mantep pokokna mah bilih pade Tuh kebeneran. Emang aya nu ngajual di dieu? saham aya eta mah Oh. bos nu dunungan abdi ieu mah Oh, gitu? heeh Bener ya teh. asli nu dunungan abdi ieu mah Gampang eta mah gampang. Sabaraha ieu hargana? ya gampang lah masalah harga mah Oh, yang cewek kan tinggal ka si bos we nu penting mah Oke, eta we siap. DP heula DP. heeh Saya sabaraha heula hargana masalah DP teh. Kudu perbatana teh karena sabaraha ya dia 2 jutaan 2 juta. heeh karena 2 Teu bisa kurang eta. rupiah soalnya kan raos iya mah atuh tinggal itu subur ya badai cai oge Kumaha? Baik tuh. sok atuh saya da Oh, aya halus mah. itulah Cek ieu halus urang meniruan oh heuh bae atuh rek kitu mah ayeuna mending kieu we heula uang ka ditu heula yuk Oh, itu mah. ada di dia mah panas lah katingali ku ieu bisa disangka naon-naon lah Oh, keluarga siap. Sok, yuk sok. Enggak. Enaknya tempatnya, Bos. ya tuh raos pisan tempatna mah atuh da Tapi yang benar nu pos didinya. bener nu dunungan di dieu nu aya oge soalnya kan ada dunungan di dieu masalahkeun teh aya gini kan bisa aya nu itu ieu cenah sok ka di dieu konfirmasi Oh, gitu. heeh jadi tangan kanan lah mun dina ieu nama Gitu percaya lah. ayana dari ka bumi si bos mah rada tebih ieu teh di dieu we heula Aya kena naon nu penting mah sepuguh. heeh lah tah di dieu we tah ada ieu tuh nya ieu ge sami tong si bos ieu ge tanah Oh, oge sarua ya teh. heeh sarua wae ieu ge si bos cuma bade jantan Jantan ada abi masuk. Anu penting mah asal puguh suratanana. oh asuh suratan mah gampang eta mah aya di si bos tenang we asuh sarua khawatir lah tenang Gitu wae. mah tuh Kan? puguh mah. paling oge kan ku sabab ieu tangan kanan teh gini ngananya wayahna we eta mah beureun kudu DP-an heula da bisa eta si bos ge nyaritaنا kitu Gampang masalah DP mah. Sok aya nama kumaha? siap bos Oke. Sok kirimkeun nomor rekeningna. Tapi kayaknya lah ieu sabaraha bata ieu teh. 100-an 100-an jeung balong.
di balong di video atau kita di TV. Oh gitu. Oke, siapa ya gitu mah. Berarti DP lah. Oke. Udah ditransfer wae. Transfer kan wae. Udah, siap. Tadi salah hitung nol mana teh. Oh, siap. Aya teh nomor rekeningna. Sauraha? Dek, waduh. Enak kan ya bos tempatnya lah. Enak. Gila gini. Oh, Saya beda kalar santingana kape ieu teh. Tinggalin di bumi. Tas teu ningali. di atas. Terus bos. Oh siap mas, sok beres. Dia teh kitu Oh, ya. dia siap. Ya. Tapi tadi surat tanya. Oh, siap ke. Kerusum kieu mah lumayan we atulah duit geus meunang. Naon deui? Sanajan hasil nipu oge yang penting aya we jeung meuli udud wae. Dasar berlagu. Pamit daek we ditipu di sororan kota. Karena urang posisi baju hideung. Topi. Sikapangiheun ieu aduh aing coba di ditu deui nu boga kebona deui aing ieu oi saha itunya gara raya kitu tuh wau di kebun urang Jika nu salah kai atau di mana ada tuh bau. Coba samperkeun ka ditu. tuh tuaan kitu tuh wau ieu Saha nya? ulat milik Benar kai lain gitu ya. nah Saha ieu nu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, di mana akang gara resep kieu gara raya? Aya di Sumedang ya teh. Urang kota. Pada milari naon ieu ka dieu? Ya teh kara sampai ya teh abdi teh ningali pemandangan nu raos nya asli ya teh. Nuhun. Ya teh kara san gaduh rezeki ya teh hoyong ngeser tanah ya teh gitu kayak Tanah nu mana ieu teh nya? oh iya patah serang balong dah kita Bade di jaleuh maksudna teh kumaha ieu? mohon atos kabeh teh Atos di jaleuh ka saha? kasaha teh nya Pada tadi teh aya. ih Ieu teh taneuh anu kuring ieu teh. nu bener Pak. Ih, tuh susuratana geus pepetna ge kamari di pajegan. Terus aya nu tadi saha tuh Anu tadi nu kumaha ieu teh? Pokon- Cirina kumaha tah? pokona Jelema mah tah. make baju hideung topi hideung Topi hideung. tah make ieu Kahade urang sing talitinya. Tapi serebes artos ieu artos. atas ngadepean Pak Atos. itu teh Transfer ningali tah sok Aduh, ieu kahade ieu penipuan ieu aya nama pisan nu kitu teh urang kudu waspada. Ieu teh anu sing kuring ieu teh taneuh teh. oh gitu Mohon tuh seseratana gini tuh. Kumaha kieu bos euy. Aing Orang teh lain jelema nu tadi teh nya. heeh aing situ mah tuh aing katipu atuh kudu tadi teh nya Heuh atuh harus transfer atuh bos. heeh tadi nanti ditanyakeun aing teh nu saha-sahana aduh Tah, sing ati-ati ge mah ayeuna mah hiap wang teangan jalemana. nah geus Pak urang tiangan lah aya jelema Aduh, kumaha urang ieu tanah urang dijual kana teu pararuguh kieu ieu. beunang ku aing dialungkeun ka balong Pak aing mah heeh nah tiangan Jangan. goblok jelema teh nipu ka aing geuninganan Di mana wang teangan? jangan tuh aya jelema tuh tanyakeun tuh sok udah gimana jum Wong tanyakeun bos sok cing daguan. si ieu Cing man lah. Aing boga ajudan maka ditu papai. Tuh mana teh jelema tukang ngabohong. Ampun ieu mah katipu kabeh. Bila perlu kepanggil mah mang kunclungkeun nya. kuncungkeun we bos Manian lah, cuman tanyakeun lah. sok tanyakeun ka ditu Jeroan kidinya. Jeroan. Mang. Ka dieu mang gitu. Mang ka dieu mang
kita nu katipu baju hideung sugan mangihan ieu mah. Baju hidung. Oh. Da jeung ieu teh rarusu ngobrol di nu panas kieu mah nong nengan ieu tuh kasung. Apana ieu baju hidung? Lain tadi mah di topi. Urang mah nu meuli tadi teh. Ieu mah di tanah caritana teh. Heeh. Heeh. Duduh teuing. Man wong kasung mana? Mana? Aja dikira nanti kok. Ini acik hideung topi. Oh, itu mah. Paling gitu asana yuk uang teh ayo. Aduh. Bang, bawa keluar tadi bang. Ayo naon. Oh, itu jalan mana masalah itu? Oh, gebugan. Man, gunungan, roan. Ayo bos. Wah yang perlu di Menang woi. Naon mang ieu naon. naon ieu. Sok. Pelan. Ayo naon ieu atuh. Tadi semua batu ya. Cicing. Atuh